Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, para sepuh anu sami rawuh anu kusimkuring pika hormat, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat ieu negeri, para ulama anu jadi penguat ieu negara, hilap oge ka Bapak RT kalih Bapak RW anu selalu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, Bapak DKM setempat, ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Amin atuh ibu. Sigan harulang kene teh. Ibu-ibu nu kan cantuang. Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu, bapak-bapak nu ku Allah dipika cinta. Amin. Oge pemuda-pemudi anu aya di luar ieu teh sok dilebet ya tiasa nombongkeun. Mangga Bu, dilebet Bu. Bilih nunutan diguling ka handap. Jajaka wanoja tiya tempat Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan sadaya jamaah di dia bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Puji anu jadi mimiti ieu ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi. Allah anu nyiptakeun laki-laki sareng istri. Oge Allah anu nyiptakeun aki-aki sareng nini. Aya nini. Maijah aya maijah. Ayanya alhamdulillah. Puja anu jadi pembuka ieu acara urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksana, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun surga kalih neraka. Surga kanggo jalmi anu bertakwa, neraka kanggo jalmi anu dorak, tukang cubak-cab kabok
tunggal teung tujang taj tujah tej Allah subhanahu wa ta'ala anu nyiptakeun urang sadayana makhluk ti luhur sausa pramut ti handap saibas dampal. Allah nyiptakeun manusia kalayan sampurna leres bo gaduh soca gaduh cepil gaduh panangan gaduh sampean anu kadituna atuh gaduh hate. Maka syukur terhatur ka Allah anu maha ghafur sabab nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Nikmat ti Allah terus terkucur moal tiasa ku urang diukur bu. Moal tiasa ku urang diukur. Nikmat anu luar biasa hebat, bahkan di negeri Batur mah salat pun digempur, dilempar gas air mata 25.000 ieu syuhada korban jiwa. Maka orang doakan saudara-saudara sadaya mudah-mudahan ku Allah diampuni dosana sareng ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita orang syukur ke Allah tina mana nikmat Allah anu luar biasa hebat orang kempel di dia. Tiasa kempel di dia di nararaga orang memperingati Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timiti orang lebat Rajab terus antos Rajab aya sasi Sya'ban di mana atas rengsena sasi Sya'ban diikuti ku sasi Ramadan. Santasna Ramadan nembe di dunia aya Idul Fitri aya dina sasi Syawal. Alhamdulillah. Maka ya waktos tekaraos leres bu menit anu paciwit-ciwit waktu anu pauntuy-untuy poe anu pa geye-geye leres tekaraos ieu tahun sapertos sasasi sapertos saminggon sapertos sehari sapertos sajam saur Nabi disebutkan seperti kedipan mata tekaraos. Kamari orang di 2023 ayeuna orang tos lebet di 2024. Kamari orang ngalaksanakeun Ramadan sareng Idul Fitri Idul Adha ayeuna orang tos bade lebet dina sasi masyaallah. Iya maka Imam Asy-Syafi'i nyebatkeun dina qaulna al waqtu kasayfi illam taqahu qata'aka. Waktu ibarat pedang di mana orang teu bisa ngagunakeun eta waktu maka pedang ieu bakal nebas urang. Leres apa leres? Maka orang gunakan waktu ku amal anu sol, ku amal anu ku amal anu de diantawisna naon diantawisna orang kempel di masjid sabab saur Nabi man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Cing sajalma anu kaluar nuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai uih kembali. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah hebatnya ciptaan Allah. Laras bu langit bumi jantan saksi orang diciptakan ku Allah dina hal anu sepele anu saeutik bahkan disebutkan hina almani teh hina tapi orang dimuliakan ku Allah. Walaqad karramna bani Adam diangkat derajat ku Allah dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia kudu sadar bahwa orang mulia di hadapan Allah subhanahu saking muliana manusia makhluk Allah jin makhluk gaib disuruh sujud malaikat disuruh sujud eta ka Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa saur Allah subhanahu wa ta'ala malaikat seluruhna sujud kabehna sujud kecuali si hiji teh saha si iblis. Tong ningali ka dia tuh iblisnya. Emang aku mirip iblis. Hiji nu umbung sujud sah iblis aba wastakbara sabab iblis aba enggan sombong bin angkuh betul. Sehingga lamun aya jalma nu angkuh eta ngaranna alhamdulillah. Mobilna bertingkat rumahna bertingkat mobilna mengkilat istrina empit pengersa empat. Tapi lamun sombong angkuh nol nilaina maka kusyukuran teh tasyakur aya opat supaya kita kabur. Hiji tadzakur zikir, dua tafakur berpikir, tilu tadabur menghayati, opat tasyakur maka bakal ngaluluhkeun anu namina takabur. Hiji naon cenah ceuh? dikubur tadzakur. Sok sareng hiji tadzakur, dua tafakur. Belah ditu mah aya takabur cenah. Pabaletot tafakur, tilu tadabbur, opat hiji dua
tilu, opat, lima, nepak bujur. Makana salawat miwassalam kajunjungan orang sedaya nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul anu mulia suri tauladan, pemimpin nu bijaksana candika agung Kanjeng Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, diutus ku Allah, dicinta ku Allah, dipikanyah ku Allah subhanahu. Alhamdulillah.